Mulai ngerekam ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus di mana wae ayana. Dina video anu ayeuna minangka video anu bersejarah keur kuring mah. Di mana ieu merupakan hiji video anu pamungkas meureunna di dieu di Jakarta di gedung ieu jeung ieu nya. Jeung balan. Tadi siang di kantor geus ngayakeun meeting di antaranya para desainer lain di dieu. Videona jiga kieu. Memajikan yang bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minangka meeting anu geus lila henteu ini meeting teh. Sabab ayeuna meeting anu super sejarah. Kenal super sejarah atau meeting anu paulang deui. Meeting anu ngan dari awal sampai akhir. Ayeuna orang kan hari numerana aya awal pasti aya akhir, aya purwa, aya daksi, aya gigitan, aya lekasan, ada pertemuan, ada perpisahan, dan itu terjadi dalam setiap hidup manusia. Nah, ayeuna sancan saya lebih jauh ngomong, saya mah hayang ngadengekeun jenisna langsung anu nemurakeun cik naon pamaksudanana. Kayak saya ditambahan deui begituna mangga yang saderek men nyarios naon anu bade di sangemkeun men belajar ngomong deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini rekan-rekan. Jadi kan rekan-rekan yang sebagian udah pada tahu gitu ya, bahwa setahun belakangan ini kan saya sering cerita saya tuh ingin kerja di Bandung, ke Kang Iwan, ke Mas Boy juga kan pasti udah tahu waktu di Tanah Abang. Ini pas kebenaran gitu. Kalau istri saya WA itu kan ya kapan kerja di Bandung, kapan rumah di sana ditempatin, itu berlangsung dengan sering. Mungkin kalau di Prima di screenshot bisa 2 meter. Nah mungkin pas 6 bulan belakangan ini ya saya kan kalau istri WA gitu terus pasti ada tindakan saya. Salah satunya ya tindakan yang saya ambil yaitu dengan mencoba melamar lagi lewat aplikasi bisa itu aja. Intinya akhirnya saya keterima di ini Coronata sebelum The Group itu. Ya. Itu udah rencana lama sebenarnya, keinginan istri saya itu ingin saya kerja di Bandung lagi gitu. Ingin ini gitu hidup mandiri, tempatin pacar rumah gitu. Istri saya kalau sendiri mah gak berani, jujur tinggal di pacar rumah harus ada saya gitu. Otomatis ya gitu. Kemarin itu saya coba-coba melamar, kita dipanggil gini-gini gitu aja. Saya serahkan lagi ke Kang Yayu. Aduannya. Nah, jadi gitu kabar anu jujur pikeun saya mah nya reuas sebenarnya mah. Reuas sebutkeun reuas da urang geus babarengan 6 tahun leuwih di dieu nya di perusahaan ieu. 6 tahun leuwih urang babarengan ini di Bandung unggal Minggu malam Senin, ini balik di dieu unggal Jumat sore. Eta
geus asa lain jeung jiga lah ari ngaranna jeung babaturan anu sagulung sagalangna. Mun kitu salila ieu kan Tony kasup anu eueuh carekeun pokona mah. Tara loba ngomong, tara bae ek diajak hayu wae oke wae. Diajak oke, tara ngahulang tara naon. Atuh teu reuasna ti pertama kan saya geus nganon sok ngomong. Yen saya mah kan tipikal jelema anu tara bisa ngahula-hula katawa nahan-nahan keinginan batur. Ieu keinginan mengenai keluarga, keinginan masa depan. Eta kan mal mungkin saya milu intervensi. Aduh beta inget dengan kusabab nyepong kamera jadi nya saya lain tipikal jelema anu bisa intervensi karena hirup batur. Jadinya saya ngarti komo salira di aya satau nyamenya ngobrol wae ka saya. Bisa jadi Jumat hari terakhir. Sabab pas dincek karena tanggal 20. Pas karena akhir periode bayaran. Bisa jadi Jumat hari terakhir. Atau misalkan hayang beberes naon misalkan can beres sok. Teu naon dia. Misalkan minta waktu seminggu deui tetep anu samingguna engke bakal masuk karena periode depan. Bayaranna ngerti kan men? Sabab saya oge jujur-jujuran mah ngaranna pamajikan saha sih nu hayang ditinggal-tinggalkeun keluarga. Tong boroning sifatna batur anu bang bulan-bulan genep bulan anu di Cina di mana nu luar negeri. Bet urang wae nu mingguan. Kadang aya rasa sono hayang moal poe jeung keluarga aing ngaranna suami istri sok disebutna teh naon? Ari deukeut. Pasea. Naon deui segi-segi tai teh ngaranna ari deukeut sok pasea wae jauh sono cenah kitu. Yang intina mah perkembangan budak hayang ketinggal moal poe. Padahal mun dihidup mun ngabareng teh paling kitu he. Sebenarnya mah cuma meureunnan banyak hal yang perlu digawekeun bareng. Ari sapapae sama masih keluarga mah. Nah, jadi intina mah saya ayeuna ngadoakeun ka saha wae oge khususna ka men jujur kalengitan sabab saya jeung men di tahun 2000 bebarengan lain bebarengan saat teman gawe wungkul hiji-hijina babaturan Salianti Kurnia anu sok didatangan imahna nya ieu pikeun mahna bujangan nebikeun ka ayeuna layeut bebarengan. Ya pasti oke bakal ngerasa kelengitan walaupun tetap mungkin kan orang salemur keneh tapi moal bisa sering pepangih 3 kieu. Oke kamian minta hampura saya salila bebarengan pasti oke lain mau nyebutkeun mungkin pasti loba kasalahan loba kekurangan tindak tanduk anu kurang panuju kana hate bahwa dina sagala rupana. Jok, tuh kan aya nu prakata ti babaturan ka Tony Ya sarua lah intina mah urang sedih ya tidak. tong ceurik nyawang sekolot. Kumaha nya hari masa depan mah tetap ditentukan kesorangan ya. Cek orang luar mungkin ningali ngeunah gitu tapi kan karasa mungkin ku dari sorangan gitu. Ya tuntutan keluarga segala rupa. Gede leutik gaji mah kan atau kumaha berkah mungkin dia gede aya kurang geuningan urang masih kena minjem segala rupa walaupun cenah mah gede tapi tetep ini anu tetangga pokoknya lagi gede sarua urang siri hampura siri doakeun gitu hampura segala tanah gitu kalingitan pisan yo sakumaha asa separuh jiwa lah gitu. Itu lamun dina lagu mah gitu. Ini merokok. Ya, ada pembang nama penuh di pentan rokok. Dan minta rokok ka Kurnia mau bere. Tapi walaupun jauh oke urang teh mah namun aya perlu transfer mah transfer. Ulah kagok di duluran. Nyaminnya da urang ge masa ngeunah si min we balik teh.
Hayang tinggal Ayo terus sedih teh. dari kurang makan satu sekali gitu ya. Wah, istirahatnya kudu. Bisa. Singkatnya ya saya juga minta maaf banyak. Soalnya banyak salah juga sama Tommy, banyak istilahnya membebani. Kadang saya juga misalnya kalau pulang, misalnya jujur, misalnya ke dunia punya uang, misalnya pinjam dulu nanti mau ini. Akhir ya semoga sukses aja lah, sukses dunia akhirat, berkah, salam buat keluarga yang rajin sana dan Yang rajin. itu aja dulu. Kur, oh, selain ada yang lain makanya satu dari dia tapi mungkin itu barokah bisa lebih namanya amin. senang keluarga lebih dokter yang poin sepakat ini mudah ya mudah-mudahan di Bandung mah selektif barokah tapi tadi dari semua barokah barokahnya ya namun dina kering bisa ya ngurus di Bandung mah Tah eta urusan syarat teh gering gulutak gulutik sorangan. Atau bukan dua bisa tayangan. Ya tidak mudah-mudahan itu sehat sukses meta Kang Hendri aya itu kan sebagai temen jangkis. Iya, ya jujur ya saya mah kaget ya karena kadang gosip-gosip lagi. Kurang gitu kadang. Ya sama lah, saya juga mengenai salahnya minta maaf. Intinya mah sukses barokah buat men. Itu aja udah. Be careful together. Kemawan tuh kan Ya sama, doa yang terbaik aja buat men dimanapun dia berada atas pilihan hidupnya. Semoga sukses tempat baru, barokah, dan dapat apa yang dia inginkan selama ini, juga dekat dengan keluarga, itu saja. Doa yang terbaik aja gitu dimanapun berada. dah kahayang maka BG-nya yang deket jeung keluarga gaweannya. Ada kecil keluarga mah gancang boga adina. Kadinya wae. Ngomong kolotna heuh Cikan bisa teh. Bisa ngomong kok, saya sarua ngomong gitu. cik kumaha. Doa terbaik we orang geus mikir 2 poe kamar sih, Met. Asa siga urang berat pas kita umur 35 teh terakhir neangan gawe ini sekali itu namanya CDI. Geus 35 geus dari pabrik neangan sampai umur. Ya gitu nya berarti semua ya berharapnya pasti yang terbaik lah urang sih doakeun di mana wae urang ayana sing bisa nitipkeun diri pang nama jeung lingkungan anyar kudu bisa mihapkeun hate mihapkeun diri sing nepikeun ka urang teh di mana wae oge ayana batur teh nyaraah ka urang sing deukeut rezekina pokona. Sakitu banyak meeting ayeuna seperti biasa anu lain mah ke Senin tetap asup anggar tong abong kena men eueuh jor miluan tong Intinya mah lain perpisahan men. bukan perpisahan yang ditangisi tapi Lain perjumpaan yang ku nanti aji Cuma perpisahan, tapi cuma beda tempat. beda tempat tungkul kayak hiji waktu misalkan aya acara di Bandung mah nya Ada orang biasa. anggar pasti bakal kata rumah. Ya guysnya kitu we nya meeting Ya, ayeuna dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, tekan lonceng. Nah, tadi merupakan meeting pamungkas jeung Tony. Ya, balad di zaman Bareto nya men nya. Balad di zaman di tahun 2000 berarti nya urang bebarengan teh. 2002 lah. 2002 di asup ke gambar 2002. Oh. Jadi asup ke bagian gambar Bareto tahun 2002. Nah, tidinya bebarengan nepikeun kahina 2018. Jadi geus sabaraha tahun geus lila we pokona 17 lah. 17 16-17 tahun. Wah men aduh asa kalengitan balati Bareto kerjaman memotoran karena motor Shogun nya Iya.
Shogun Tiger lah. Sagun kan jeung kana motor Tiger bareto nu kuring kumaha rarasaan biasa nama ya pengalaman saya nya bareto lamun mimiti arek keluar gawe atau arek pindah sekolah we nya keluar lulus sekolah biasa sok rarasaan teh asa ngimpi Iya. asa ngimpi lembang asa ngalayang jalan anu kaliwatan terus tempat-tempat anu kaliwatan sok rada nyeblak sabab ke dina perasaan teh engke mah moal ngaliwatan dieu ayeuna terakhir urang lempang di dieu terakhir urang ningali ieu sarua teh perasaan dia kitu Ya, sama kan sebenarnya. sarua Iya, sama. tapi dina naon udah biasa kan kitu jelema mah ke sabara bulan sebulan 2 bulan memang masih rek karasa Iya, rasaeun hari geus 3 bulan dari itu mah nya biasa we biasa. Iya. biasa jadi pawangi jeung babaturan anyar Iya. jeung suasana anyar pasti naon ngaranna teh kayak kaubaran lah Iya. cik kesan jeung nya kesan-kesan salila di dieu kumaha meh sagala genep tahun babarengan di Jakarta jeung babaturan we di dieu kumaha teh Nah, intinya mah saya di sini bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? teu naon teh urang Jawa Iya. tapi lahir di Sunda ngaranna oge Tony Purwanto Iya, keluar. tapi kuring menyebutna men ya panggilan anu dijieun ku saya nya bareto nya Iya. mimiti urang wawo silih men bae mah Tony manggil ka saya men saya manggil ka Tony men ngan ayeuna we jadi Kang teh karago 6 tahun cik mah men. Ya, intinya saya dulu di Hintek sebagai tracer dari 2002 sampai 2013. Nah, dari 2013 saya diajak sama Kang Jayus ke sini berkelana ke kota besar Jakarta untuk menjadi desainer, Di upgrade dirinya. di upgrade. Ya pertama nambah ilmu lah dari tracer ke desainer ya jadi nambah ilmu gitu, ada ilmu baru gitu. Dan terus terang itu ya peralihan dari tracer ke desainer asalnya ya mungkin agak kaku tapi pas dijalanin ya lancar gitu. Soalnya beda cara gawe ngetres Iya. jeung cara gawe ngadesain. Hari ngetres kan separasi warna. Hiji-hiji make channel, hari desain mah menggunakan layer. Ya. Gitu. Hari sebenarnya proses sama dimimiti di desain masuk ke tracer gitu ngetres. Nah, gitu. Terus kumaha men? Ya intinya mah saya jadi nambah ilmu baru gitu ya, ilmu tracer, ilmu desainer. Karena waktu di tracer juga ya saya juga kadang suka sambil ngedesain juga gitu. Nah di sini mungkin lebih diperdalam ilmu desainnya ya. Alhamdulillah jadi nambah ilmu gitu selama di sini itu. Terus kumaha salila di dia geus kukumpul naon? Ya intinya malah ilmu itu tidak berarti bawa kan gitu. Ya saya jadi nambah ilmu. Jadi asalnya ilmunya berapa persen lah jadi nambah lumayan. Cik hari alasan keluar teh naon nu utamana teh? Ya, alasan keluar itu keluarga emang kan. Ya jadi Berat. iya. Jadi ya mungkin istri saya pengen saya di Bandung lagi, kumpul lagi. Sababna bareto ge kungsi Iya. kegugurannya Ya, 2 kali. Iya. Jadi istrina men ieu teh kerja oge. Bahereto teh sa kapagawean sa pabrik lah. Tah istrina teh masuk kana motor. Ari ngaranna kareka kandungan sabulan 2 bulan gitu kan can kuat. Ayeuna kudu capek bolak-balik naik motor ku jerak-jejeruk. Jadi 2 kali kaguguran. Ari meureun ari dijujab-jajab ku salaki mah jadi henteu capek teuing, henteu stres teuing, ngurus budak di imah, jabak kudu gawe, jabak kudu di jalan naon ngaranna teh naik motor, palaur aya naon. Jadi intina mah ngaranna awewe anu keur anyar ka kandungan ya pasti resikona tinggi nya men. Iya. Nah, jadi ayeuna meureun inti nama hayang ngajaga pamajikan, Iya. hayang ngadidik budak hayang ketinggalan moal poe inti Iya. nama. Gitu. Siapin bersama keluarga intinya malah kumpul lagi sama keluarga gitu. Baik keluarga baru nomor hiji tuh saya kayak tuh nulis tuh gambarna
segala kulawarga segala rupana tuh ya desain kaos sorangan Ari salila iya nggak kemana wae no apa Jakarta. Oh di Jakarta banyak lah, lumayan lah. Jadi Monas tahu, udah di luar kepala. Jalan lagi apalnya. Jalan apal Jadi tiap tukang. hari ya bolak-balik tiap minggu. Dari tukang Iya. Monas mah. Tapi Tapi banyak pengalaman yang bisa disebutkan dan itu bisa disebutkan. ya yang tidak bisa Ya disebutkan. intinya mah di Tanah Abang mah sekubok teh pokokna mah. Hiji waktu arek neangan barang naon Tanah Abang geus Iya. apal. Ka SMK atau pusat jajanan ulinan kaulinannya geus apal. Ada apa? Nya hari inti nama dedepen kalau nyitan pastilah itu namanya sebab jeung babaturan anu geus sagulung sagalang lain mulan malende tapi mang naun-naun nih mah. Pasti dede rada melang kalau nyitan ongko pomo ieu jeung nu deukeut nyari inti nama silih doakeun. Ya. Kurang silih doakeun mudah-mudahan atuh nu di dieu anu ditinggalkeun aya dina kasalamatan Amin, amin, lanjung sukses segala rupana kondisi lebih baik Amin. terus oge anu ninggalkeun ya men di ditu di tempat nu anyar sing betah Ya, amin. si naon ngaranna teh sukses pokona mah dunya akhirat Ya. kitu we pareuna aya nu didoakeun ari geus naon deui ya Ya kalau peribahasa mah mungkin saya di sini udah di wisuda, mungkin Mas Paijo bilang lah. Di sana kuliah lagi S2 geus lulus lulus. geus lulus Ya. Nuhun men ieu kopi roti apa Oh, iya. ya acara ini sponsoran ku roti tinggalian juga di ditu tetep naon di mana sok nongkrong di mana sok dieu buat dua poe deui benernya ya Iya, insyaallah. insyaallah nah pokoknya mah oge baraya Kang Jayus anu nonton video ieu nyaluangkeun lah kuring sapara kancan aya di Jakarta sing tetep renggenek dina kaayaan sukses salamat dunya akhirat oge anu di mana wae babaturan anu ngumbara boh anu ngumbara boh anu aya di lembur sewang-sewangan mudah-mudahan sing sukses pangpang Amin, amin. dunya jeung akhirat Amin. da eta senjatana urang Islam mah silih doakeun kita paling sakitu video pendek ngeunaan ya minakal mah paturaitine jeung Sohib jeung Tony kunaon video ieu dijieun nyakeun bae da di mimiti oge ari kuring mah tujuan nyieun video atau ngupload video dina YouTube ieu intina mah pikeun dokumentasi pribadi pikeun dokumentasi pribadi naon wae anu kajadian bahan naon wae anu aya kana diri bawa bentuk fisik beungeut tempat atau naon wae oge nya minangka mah neundeun dokumentasi neundeun katineun gitu jadi nya eta mah aya nu nonton aya hikmah anu bisa dipetik tina ieu kejadian tina ieu video nya syukur henteu oge teu sabios kitu men Ya. sukses lah Ya, pokoknya mah sama. masih doakeunnya Ya, sama-sama kan. gitu atur nuhun Ya. saraya